Sarah, ada mana? Sarah dek, iya nak arisan. Arisan? Heeh. Saya mau duit. Ya boga. Ngomong-ngomong arisan, aduh bedeng. Bulu mata aku. Ini palsu wanya. Iya asli. Ngomong-ngomong eta, mumutan nek bahas anu keur kamari. Ngabahas naon? Seemok. Seemok. Ya waktunya isukan meureun. Heeh nya, cenah ge 2 minggu sakali. Heeh. Berarti isukan. Aduh. Mumun teh can boga duit deui. Asal mah boga gandek ayeuna jang arisan. Jeung arisan. Heeh. Mumun di mana ya? Doakeun wae sugan wae. Ayeuna kan dek dikocok sugana sar mah keluar. Teh kesari bere nyinjeun. Gara-gara ngomong gitu. Kamu sangat sarok keluar, kayak mumun minjem. Soalnya sawah mumun can laku nu kamari. Tapi mayarna signature-nya. Hah? Mayarna signature. Pastilah euceuk. Yang geus saron nek mangkat arisan nya. Ya itu tuh becing telat Dah. Dah. Tuh, kumaha atunya isukan giliran mayar emok meureunang. Aya duit teu boga ieu teh. Keur nginjem mah heueuh mah dibabari urang teh nginjem tapi dek mayarna mah hese. Kumaha atuh ieu teh dek meta tulung-tulung ka saha atuh dulur anu peduli. Tatangga komo deui aduh. Aing nyaho aing supaya teu mayar hutang ieu. Aing nyaho aing supaya teu mayar hutang. Jadi hutang teh jadi lunas. Cara dulu. Nanti langsung lah. Udah manteng. Sinar kan ke sinar sih. Gusti Nu Agung narsi ai manehna naonan. Gusti Nu Agung manehna narsi kunaon? Eling sia teh. Ye, maot mah kudu ti Gusti Allah dicabut teh maneh mah sorangan ieu teh. Aman sih. Aing keur batur keur latihan ieu teh keur latihan. Ai sugan teh maneh teh Ngaganggu wae aing kaheesan tadi teh ah. Ai maneh teh pamali ulah kikituan ye. Kaheesan tadi mah rek nyeun ayunan. Kunaon jadi nyanggereut kana ieu. Kumaha lamun bener kalepasan ai maneh untung kamera nganterkeun langsung ieu ka nyahoan mun kitu mah sia kalewat mah kuna iblis mah kumaha sia. Aing teh kudu bararingung ieu teh. Barang ngirungkeun naon? Adi heula diuk heula tuh. Ah. Diuk heula. Baringung isukan dek mayar hutang emok teh meureun kumaha eueuh mah keur mayarna urang. Di mana we ieu ikhtiar unyam injem eueuh mah jualan naon? Arek dijual ka urang langsung. Bae laku mah kop teuing 15.000 tapi 15.000 mah mah kana naon? Tong tolang itu meunang sakitu. atuh neangan ka mana deui tambahna. Ka mana? Ai jelema ulah kedul ikhtiar. Heeh dah henteu teu kedul. Maneh mah katularan salaki hees ngajedog duit. Atuh aing mun aing hees we mah moal nyatuan meureunnan. Asa anu ngejo mun aing hees wae. Emang geus ngejo maneh? Encan buku biasa kita boga. Teu. Aing ngomong geus ngejo. Buktina acan. Arek moal iya langsung dibeli ku urang 15.000. 15.000. Heeh. Ampun, aing hirup mah kabina-bina teuing saker bayar hutang ge mending ngajual see. Apaan maneh tinggal neangan tambahna meureun sih? Kasaha atuh. Da percuma meureun maneh ye. Ayeuna latihan namun kalepasan naot ye gantung diri kitu. Loba nu marere ka papatenan. Tah pake bayar hutang. Angger we meureun wassalam. Sia eueuh meureun di ditu meureun ngadenengkeun we ningalikeun ti kaanggana ti jauhna meureun anjing duit aing loba. Tapi hutang lunas. Heeh, meureun salaki sia jaya kawin deui kata jeung janda daek. Nya. Heeh. Kawin deui jeung si Saro mah. Tah kitu ke disorobot abong kana kieu salaki sinar si loba cenah duit ta urang ka papatenan sinar si deketan geus beak mah tinggalkeun. Hutang si Saro lunas ka si emok ledang ti maneh ka papatenan daek kitu. Hah? Heeh nya. Heeh. Ayeuna mah kumaha cara ge urang neangan injemeun atuh. Atuh neangan rongsok-rongsokan, kosti heula baheula kitu neangan rongsokan. Pan kabayar meureun saeutik-saeutik ge.
Eta kitu mah endek nyan injemeun heula. Heh, ya dijual moal jadi. Kajian dijadikeun dijual. Ya, tapi engke duitna. Ya, kumaha? Percuma atuh teh kostai jeung anjing. Engke mayarna isukan, pas hari H rek mayar. Kosek hajat we hari H. Ya heueuh, pas poe hari H rek mayar meureun urang ke teh sarua bareng mayar. Tapi eta bayarnya bener. Heeh, dibayar engke. Nganengan tambahna maneh. Lamun teu dibayar lamun maneh rek mayar 100.000 heula berarti kurang baraha tadi urang 15.000. Isi dik duduk 85.000. Heeh atuh ai kitu mah. Heeh. Awas mun teu dibayar eta. Dilalasan. Bawana salakina budak eta teh salakina budak bapana budak keur urang kawin harita. Keserahan teh nya. Heuh zaman harita urang ditikah ku bapana budak meureunan ieu teh seeng teh dibawa. Pokona mah nyawa isukan dibayar we. Tanengan tambahan 85.000 maneh teh. Heeh atuh. Naon? Sawek kotor leungeun maneh teh kotor. Karek sararowek tuh. Kotor eta leungeun geuning. Beungeut maneh ge kotor balik tuh leungeun kotor upar. Leungeun nya, heeh. Leungeun kotor upar aper kana baju ke kolotor baju meureun Untung we henteu kotor ieu baju. Main nyeun. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mana ngajebrut di mana? Kunaon ari maneh nempo urang geulis? Ngaca dah ngaca. Kunaon banget aing ni kos kasar magaha. Ih, mana naonan emang Narsi? Emang kunaon aing teh? Eta sih emang kunaon? Perasaan teu liar ka mana-mana da di. Pas ngejo meureun. Henteu can ngejo-ngejo acak. Ya terus ieu kunaon tah harideung tah? Kudu. Tadi teh nu nyagapan banget teh si Edo. Si Edo? Si Edo ka dieu? Heeh, tadi ka dieu. Bedebah bener. Manehna meureunan leungeunna tadi kotor. Pikian. Heuh, nyabakan leungeun, nyabakan susu, nyabakan susu sih, nyabakan beungeut. Beungeut. Ya heueuh nyabakan beungeut teh harideung. Tah atuh jadi beungeut aing jadi hararideung. Si Edo eta harideung kasih keul naon kitu? Teh mah mawa kekenceng, kekenceng mau seseeng, seseeng. Mau seeng. Heeh, seeng. Oh, seeng. Jadi pepe-pepe kan ka maneh. Heuh, meureun, jadina teh hideung beungeut. Dikulan itu yuk. Arek naon kitu? Mau pulun kamari. Mere duit. Dikulan itu yuk. Yuk. Asik duiteun ya, jeung ngomong duit. Aya naon mun? Arek bahasa nu kamari. Anu kamari naon teh? Nasabah Bang Emo masa can marai. Beujeng ngamarai engke suka nu kosamanya. Heueuh puguh ge urang teh bingung ieu teh nangan injemeun ka mana atuh sakeun maraina. Maneh boga? Eta kan ka dieu teh boga. Terus rek naon atuh ka dieu? Tapi tadi ka Papa Ji Saroh kok. Terus heeh, manehna ndek arek cair beneran arisan lamun cair mumu dek minjem ka manehna. Minjem naon duit? Minjem duit teh jeung marai nasabah. Ayam heueuh nya tapi bener si Saroh dek mere nginjem lamun teu kaluar ya lamun teu kaluar kudu dikaluarkeun saeutik naon maneh teh kumanya lamun teu kaluar bingung lamun teu kaluar mah kaluarkeun beunang sok si Saroh mah urang olok wae masih diberekeun tapi bara duitnya narikna manehna manehna kamari teh manehna teh 10 juta nya 10 juta ari sana bara duit menang aja nah 10 juta cek manehna aing pinjem 2 juta mah 2 juta aing pinjem 5 juta bro sama ngabekeun batur eta lamun misalkan urang teu marah-marah kas emo kamu gede kamar tiga kamari Sarap naon aing curi Edan sih. Kunaon burung sia burung. Teh keluar. Dikocok nama batu Lain dikeluarkeun dikocok-kocok saeutik. Aduh. Paneti anu dikocok-kocok tapi nu keluar mah batu lain salah. Lain dikeluarkeun sok ngabagel. Ih, maneh keluarkeun. Saeutik kalauna. Ada can waktuna saroma kaluarna. Atuh iraha di kaluarna mugul lila. Iya, tungguan we. Emang teu cangkeul kitu. Capek meureun. Heeh, saroge nungguana dikocok we. Terus kumaha atuh? Nu kaluarna mah batu lain Ku batur nu geunah meureun. Kayak ngomong tak jadi nginjem meureun. Urang isu kan kumaha.
isukan kumaha ieu urang mayar emok. Kumaha mun? Ya orang kudu lompatan deui ka sawah gitu. Ah capek. Ya meujeun minggu kamari urang teu mayar, ayeuna teu mayar deui kuatan teu ngamuk ieu eta. Gajah banget kan. Nyiem duiteun. Hah? Nyiem duiteun ka sahanya. Aduh, eta gelang gede amat ya. Lumayan ya lamun diinjem. Eta kosna teh hargana teh mahal sih. Mun burucak burinong gitu. Aku yang dek diinjem oge kasih saro ah. Sugan we diberekeun. Dek pura-pura saker naon we ku yang dek diinjem ah. Mana sawah can laku. Tadi sarona arstan kita keluar. Kumaha tuh? Kumaha? Mun teu boga jualan kitu naon kitu. Boro-boro jualan teu boga. Si Mumun ajel masa batang kara kitu. Ngajual naon? Ngajual diri manehna. Isinya. Ngajual cangcut, meureun manehna cangcut ge barolong. Bingung. Nyamun kumaha tuh mun? Atuh kumaha deui nyamun nya. Serba bingungnya orang teh eta mah tempat nginjem. Sangang ngurus-ngurus gerang saro. Ih, henteu geulangna meni alus buricak burinong kitu. Ya meuli anyar meureun. Beli capakan aja di sini eta. Sarong eta baragram mun dijual 20 gram. 20 gram. Heeh. 500.000. Mana mah hebat sih nya randa-randa ge kabali geulang. Heuh nya mun di burucak burinong. Aing ge ka undangan isukan teh loba ka undangan ya. Menang tuh yang diinjem heula dijual heula ke digantian ku emas deui. Sabaraha gram memang ieu teh? 20 gram. 20 gram. Sagramna 500.000. Diinjem heula atuh 2 gram mah sakeun undangan mahi meureun. Ini halus. Mana atuh kai kadulur mah kudu bager se teh. Mani seungitnya. Heeh. Halus ieu meulina di mana ieu? Aya surat-suratna? Atuh aya. Ieu halus ieu Mas ya, mun. Bau teh. Botarasi. Sing jam kondangan aku kumaha? Hah? Ceker kondangan doang kan mau dijual. Heeh, kondangan, ku aing diamplokan ieu. Pake kondangan. Eta teh hargana teh meureun 25 juta. Lah kajeun berarti anu hajatna kabutangan 25 juta ka aing kitu. Cuma nyahoan ieu meureun aya teh jeung ieu namanya jeung surat-surat nama. Moal atuh ku aing rek dijual heula ke duitna dipake kondangan nya mun nya. 25 juta? Ieu teh? Heeh. 25 juta. Ah ulah siaman ka undangan sebentar dipake doang aya dijual embung ah. Tasaro teu sendeunnan. Teh koretnya kadulur. Masalah koret itu ya keur jaga-jaga. Terus kumaha tuh mayar emok kumaha ieu teh isukan. Ya aing bingung Narsi, kumaha ieu? Saroge bingung. Kasanya Aca Edo ka mana? Si Edo teh tadi tas kieu meureunan mawa langsung aing kekenceng sia burung seeng. Heeh. Seeng dinaon ke dijual. Heuh, ku yang dijual. Aku menikah seeng hargana paling gebara duit. Bara duit hargana teh. 15.000. Ya Allah, 15.000. Bang 15.000 mah saroge boga kene. 20.000 atuh beuli kumaha? Ya mana tuh cokot seengna? Bener rek dibeli. Heeh. Cokot si Edo. Tamah siapa di hutang aing ngembung di hutang mah. Aing nyokot heula kekenceng. Kekenceng seeng non. Gidir gidir seeng seeng. Oh seeng. Oh nya. Yang geus saro jeung si Mumu nungguan ieu nya. Tuh. Dijual 15.000. Usaro nya atuh mengan untungan ka saro nya. Si Edo. Mahana di hutang si teh. Sareno. Reno. Sareno. Buka heula. Kalah. Naon maneh teh Narsi? Buru bayar si teh. Kekenceng seeng naon heueuh. Pan engke meureun. Ayeuna buru teuing ah. Engke isukan. Ayeuna Buru. Duit acan dibere ku salaki. Bodoh teh tidak mau tahu ayeuna isukan. Ayeuna aing mah tempo banget aing tuh. Isukan. Ayeuna ku aing dijual kasih saro 20.000. Maneh teh alabatan naon teh bibir teh meni 20.000 kasih saro mah. Cuma 15.000. Isukan ku aing ditambah jadi 50.000. Ah, teu percaya sama buang aing di hutang mah teh aci. Udah keur dipake langsungna ih. Ah, teu mah aci. Jing aing mah teh sieun da tiba langsung itu udah dipake langsungna. Heuh buru rek dibayar ku saro. Nungguan wae. Bodoh amat dah. Buru ih, amat. Ayo mah burung.
aing teu dibayar-bayar di hutang. Bang seseng oge. Yo, geus pake lagi tah. Aduh. Risi sama guru. Tibang langsung geus tapek. Panas kene. Aduh cair panas kene ngolotok. Buka air rontong meureun ieu mah cia mah. Gelo cia mah. Emang lagi aing ngabelaan duit 20.000.